sate acan dubi. Mohon Itu janten ya. Ayo mau moal gitu. Leres enten nincak kana paripawas teh pangintennya nepi sama meh ini teh panginten kadinya pangintennya Ya caketna di Tanjung Sari di Bandung ke Batam Medan. oh lu Masya Allah eta teh anu darongkap teh warga biasa Pak Manawi oh iya abahnya mohon Ya Pak Jenderal terus atuh Pak Adik Suryana Humas Polda Jabar abah nalika waktu bubuka di Humas Polda Jabar. Masya Allah upami ieu mah katawisna nuju di keraton Pak. Ieu mah mohon ieu mah di Karaton Sumedang Nuju acara naon itu Pak? Ieu teh bongan hayang pulangan tinggal liwat ke Pajajaran padung dengan inu musik pangajikan pun ahun. Nih yang bikin saya takjub sahabat nih di pinggir gubuk ataupun sanggar abah di sini tuh ada kolam ikan sahabat. Aduh. Nah ini samping rumah abah. Aduh enakan pisan suasananya. Tuh jadi di pinggir pisan area persawahan sahabat. Pokoknya mas sahabat kalau berkunjung ke rumah abah di sini dijamin betah. Duh, assalamualaikum sepuh. Sijang ngiringan amang kadia ya. Mohon dupi ieu teh kalebatna lembur naon sepuh? Kalebatna teh Cijamu. Oh, lembur Cijamu panggilna kitu nya. Mohon Kabupaten Tanjung Sari mohon. Dupi ieu teh bumi. Ieu teh saung. Oh, saung. Budaya mohon. Saung budaya. Sanggar panggilna kitu nya. Kagungan sepuh. Mohon. Sanggar Aji Saka. Oh, Sanggar Aji Saka. Masya Allah niraoseun kieu nya suasanana di sisi Serang gitu. Pinggir Serang, saing ngalir. Alhamdulillah. Jadi sahabat, jadi lokasinya berada di pinggir sawah, pasir. terus airnya juga curcor ya. Alhamdulillah. Janten ieu mah sepuh sok di boboan gitu. Ya mohon di dieu. Oh, janten sepuh saya di dinten di dia kitu nya. Mohon bayanan seueur anu ngiringan. Ieu teh ngan sok kempal gitu tah. Oh, sok aya perkempelan wae kitu nya. Aya seperti biola. Masya Allah. Janten di dieu mah mangrupikeun segala rupi alat musik tradisional nyondong pangintennya. Oh, Aya gitu. di antawisna ngadambel anu enggal. Janten salah sawios kelempungan mung alatna tinu awi sadayana. Oh, gitu. Celempung teh sapertos angklung gitu sanes. Janten hampir gitu lah. Hampir miripnya. Kenangna, goongna, kesekna. Oh, Sebat teh pangrupna gampangna sama ku ku awi sadayana nganggo bahan tradisional panginten sepuhnya. Terus ya soyong ninggal ka dieu. Mangga. Kita sudah memiliki izin. Teh iya kelempungan panakol. Oh, dinamikeuna teh. Panakol. Anu maksudna mah panakol teh panayagan kolot. Oh, gitu singkatan pangintennya. Panayagan kolot. Oh, gitu pemain musikna teh. Oh, Masya Allah. Jadi sahabat ya, di sini teh bisa dibilang sanggar atau sanggar budaya musik tradisional. Nah, kita intip ada alat musik apa saja sahabat di sini teh. Tuh. Itu sok diobohan ku sepuh teh di dieu. Masya Allah. Assalamualaikum. Waduh, Masya Allah. Jadi sahabat, sareng sepuh saja dengan teh. Abah Aka. Abah Aha. Abah Aka. Oh, Abah Aka. Nah, jadi sahabat, Abah Aka ini adalah sesepuh daripada kesenian tradisional di Sanggar Aji Saka. Masya Allah. Itu naon sepuh itu namina teh? Gaman. Gamlang. Gaman. Gaman. Gambang. Ari pamin ieu mah ku ieu geuning sepuh. Ieu na teh ku naon namina teh? Ku beusi, sapertos beusi kitu nya. Namina teh saron.
Oh, mohon. saron panerus dan Oh. Nah, jadi di sini ada terdapat sebuah alat musik, sahabat. Gamang namanya teh. gamang mohon Nah, jadi sahabat hampir menyerupai saron banyak. mohon Luar biasa. Jadi seperti di zaman ayeuna mah panya tos kirang gitunya tah mulai karena kesenian budaya Sunda teh. Alhamdulillah di kawasan Kampung Cijambu, Desa Kadakajaya pangitnya mohon masih keneh nyolong gitunya kesenian-kesenian orang Sunda teh gitunya dipertahankan. Masya Allah. aitina naon namina teh nu muhun mah meni tos sesah gitu Leres. kadang kawis ongkoh di Sunda orang Sunda tapi Leres ngamumulena kirang gitunya. kirang. Leres nuhun. Ai orang teh ai kedahnana mah gitulah cek pariposna teh mah udah sampai ka punah Leres. gak ai di urangna margi nah ai di urang cek pariposna teh mah hampir punah ai di bangsa asing Nah, dimulai jadi leres. dog timu igal teh Mohon. jati kasri kujun Nah, janten di araku ke batur teh pangintennya. ku batur pan eta jantan rugan Leres. Iyet ampun paralun ka Gusti Nu Maha Suci Iyet ampun paralun ka Gusti Nu Maha Suci Nedapang jiat pangraksa sawasiwi siliwangi nek muka jalan laratan titis waris Pajajaran padung dengan inu usik pangajikan pun ahun sampurasun karuhunahnya Prabu Siliwangi Pangauban Sukmasi sawasiwi nu gelar ditatar sunah mugi nyebarkeun Janten abah mah panginten sang maestro na pangintennya. Alhamdulillah panginten ya nya.
kita bertemu dengan sosok maestro kesenian tradisional di kawasan Tanjung Sari, sahabat. Alhamdulillah ya, di sini Abah masih dapat melestarikan kesenian-kesenian tradisional seperti hanya gambang, banyak gambang sareng sama itu teh kecapi, terus ada juga kendang, rebab dan lain sebagainya. Alhamdulillah sahabat ya. Nah di teh Pak katawis aya foto, itu foto iraha apa itu? Ieu teh nalika waktu peletakan batu pertama Bapak Pak Jenderal Tubagus Ani Sangkawijaya Di Palimantan Pak itu? Polda Jabar di Kabupaten Sumedang. Salah sawiosna ngawitan bade ngadamel Kapolres Sumedang. Mohon. Sumedang. Mohon. Ya, Bapak Jenderal Tubagus Ani Sangkawijaya. Nalika apa mi anu ieu mah Pak Abah di Polrestabes. Oh iya mah Di Nararaga Pak Jenderal Anton Sarian sekangen budaya mohon. beliau. Oh iya abahnya. Mohon. Ya Pak Jenderal, terus atur Pak Ade Suryana Humas Polda Jabar, Mohon. sareng Bapak AKBP Laras Pak laras. Haji Dasep Rahmat. Alhamdulillah sepuh matos kakaler kakidul pangintennya kakulon kawetana. Ayo penginten waktos kajantenan longsor cadas pangeran. Oh tahun sabaraha sepuh manawi? Nya kamari teh tahun 2000. Oh enggak kene ieu pangintennya. Kene. Terus naon sebatna teh maparinkeun naon sebatna teh bantosan sosial. Oh laras. Bapak Tubagus Ani Sangkawijaya di Polda Jabar, Mohon. sareng ngeteng-tengan ti Bandung. Mohon. Nya waktos longsor di Cadas Pangeran. Laras. Abah nalika waktos bubuka di Humas Polda Jabar. Masya Allah. Upami ieu mah katawisna nuju di keraton Pak. Nah, ieu mah mohon, ieu mah di Karaton Sumedang. Nuju acara naon itu Pak? Ieu teh silaturahmi tentang budaya sareng muka sejarah Sumedang. Oh di tahun sabaraha manawi? Ieu teh 2016. Iya, 2016. Masya Allah, luar biasa Abah Aka ini sahabat. Ternyata di Tanjung Sari ada sosok yang luar biasa. Saya baru tahu sahabat, saya baru tahu. Terusan ieu anu janten Bapak Sekgub ayeuna Onu ayeuna. Pak Herman Suryatman. Oh mohon. Dan nalika anjeunna nuju di kepala dinas di Kabupaten Sumedang sababaraha kali ngalih posisi beliau. Terus. Abah di tahun 18 masih berjalan sareng beliau. Alhamdulillah. Lebih ka ayeuna kareresan. Ieu Pak Jenderal Tubagus Ani Sangkawijaya. Sahabat ini adalah dokumentasi Abah Aka tahun 2016 sewaktu ada kegiatan di Keraton Sumedang Larang. Sedang menggelar acara kebudayaan di sana. Luar biasa Abah. Nah, iya Pak nalika iya. Oh iya mah terus ada. Botos iya mah iya mah. Oh mohon. Di sareng Pak Luhut. Waduh. Pak Menteri. Pak Luhut. Allah. Tahun 2023. Jantan Abah mah terus sareng para petinggi ti kidul ti kaeur ti kulon ti wetan tepanya. Alhamdulillah Abah Aka sosok yang luar biasa sahabat, keren pisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Abah nya kitulah karena masalah budaya nanti gitu jantan peduli gitu. Laras. Inisiatif proaktif itu jantan peduli we. Oh, Jantan naon aya paripos tumpak niat luar biasa. Bade aya nu resepeun, bade henteu kitu nya. Dudu ditampukeun ya alhamdulillah lah. Mohon. Walaupun urang henteu nya teu aya perhatosan kitu. Wow dipentaskeun ieu. Nasibna seni teh kumaha. Mohon. Sawios teh teh mah. Urang teh bade dimangpaatkeun mangga henteu. Teh sawios gitunya laras. Alhamdulillah teh dugi ka ayeuna teh geuning. Aya salah sawiosna anu perhatosanana bahkan cinta budaya anu leres kagali tina peraosan manahna. Nah, jadi katanya sahabat keseharian Abah kalau memang lagi tidak disanggar seperti tadi ya, berkebun. Nah, ini kebun miliknya Abah di sini tuh. Abah mah rajinnya segala ditanam Mbahnya. Ieu teh
kunyit bah. teh kunyit mah Sanesnya nu palih dia. sagu Oh iya mah. mohon enak dimakan nanti teh sagu Buahna apa? Umina. Oh betina. aya beutian di handap teh Oh gitu. ieu mah panglai Leres. jari ngao ieu mah Anu iya Pak, jari ngau teh. jari ngao teh nu ieu mah Hmm. terus panglai ieu teh panglai haur paning mah nu nama Leres. Bida ieu mah sancang tuh Pak. Anu iya. Anu ieu sancang teh tah. Lagi ngaralit kan. Oh iya. Nah, ieu. Dah, ieu sancang. Oh. Itu bikin ka tato sami kitu mah nya. Eta teh aya hasiatan Pak. Mohon Kanggo landong. kang landong. Landong naon mana wi Pak? Dugi kali 500.000 teh teh. Saku mana? Eta hiji. Heueuh. Iya anu di potan Pak. Masya Allah. Naon namina teh? Sancang. Ulu. Jadi semacam obat herbal, sahabat katanya seperti itu. Mana wi Pak? Sok seueur anu arameng ka dieu Pak ti manten wae tah. Nya catetna di Tanjung Sari di Bandung, di Batam, Medan. Oh lu. Masya Allah. Eta teh anu darongkap teh warga biasa Pak. Mana wi? Mohon warga biasa aya saleueusna nuti Batam. Nuti Batam. Masya Allah luar biasa. Leres. Alhamdulillah sira anu ngadongkapan Pak nya. Sira anu silaturahmi lah ini mah. Aya mah teterangna kadang kali saya saur sepuh kapungkur abah ge. Leres. Manawi teh sanes kanggo nah sobatna teh nyalah ieu pertolongan mung ulah sampaikeun ka aya salewes ngajiga-jiga supaya dianggap wanita dulu kali ku bahasa meh dianggap wisnu pada rek nipu atau Nah, leres. jadi benar-benar ikhlasna gitu. Mohon. Ikhlasna tanpa ada sesuatu yang pandang Nah, leres. aya. Ikhlas lillahi ta'ala bang itu banyak. Mohon. Kemudian nikah kadang kawis tangan Leres. hoyong gaduh istri Leres. dapat terang ya tuh mung di saur sepuh kapungkur ayam karios jung geura lumaku ban gamiang memeh minit kudu geus nepi memeh kok kudu geus bisa nyarita. Masya Allah. Janten aya salah sewa sana anu dicarioskeun ayeuna anu teh acan aya ka kabuktosanana Kajanteuna. akhir penentuan dina sasih anu misalnya. Leres. Nah, janten sok terang sate acan dugi. Mohon. Oh ieu teh janten ieu. Oh ieu mah moal gitu. Leres. Enten nincak kana paripawas teh pangintennya nepi samemeh ini teh panginten kadinya pangintennya. Leres. Kadang kali abah ge da asup persanten teh acan buktos. Mohon. Ya pamitos kadieuna. Oh gini ya. Masya Allah. Leres. Nyawangi kamari pengten anu ti Medan wengi kamari. Ulu. Pami anu ti Batam mah sasi nu kamari salapan. Masya Allah. Jadi sahabat abah ini memang selain suka dikunjungi oleh para warga lokal, ternyata yang dari luar Pulau Jawa juga dari Batam Pak ya sampai ke sini. Orang boleh oke mun itu nu ieu teh ka dieu waktu di payun. Wah, selain itu juga sahabat turis asing ya. Orang asing pernah datang ke Abah Aka ke sini. Luar biasa. Mantap pisan. Bah, bade ngiring ka dieu bahnya. Mohon mangga. Uluh gini seueur jeruk bah. Jeruk aya teh. Uluh. Sangat rajin sekali Abah mah sahabat. Tuh. Aya kadu ini supaya menuju ieu mah rayaan. Leres bah. Ngaleuh boleh. Hari ayah hui. Ayah ieu ge kagungan Abah. Uluh, Masya Allah. Terangna kali nah. Ini kebun ubi milik Abah juga sahabat. Ada persawahannya juga di sana. Enakeun pokoknya mah kalau berkunjung ke rumah Abah di sini, bah pami aya rerencangan gitunya atana pisah wae hoyong ameng ka Abah ka dieu teu sawios. Teu sawios mangga bujeng-bujeng dina Abahna nuju aja dina teh aya mah. Oh, Masya Allah tuh. Biasa dianggo ieu get. Jadi sahabat tuh Abahnya juga
mempersilahkan kita buat siapapun yang buat sahabat yang ingin berkunjung ke Abah Aka di sini ya. Tuh abahnya juga alhamdulillah sangat ramah, sangat baik ya. Alhamdulillah. Silahkan buat sahabat yang mau bermain ke sini ya tuh. Sambil menikmati suasana alam pedesaan di sekitaran sanggarnya milik Abah Aka di sana. Tuh. Nah, ini juga sahabat, ini nih miliknya Abah. Upami itu ge sami, Bah? Sami. Ulu, Masya Allah. Jika mau parkir, Laras Bah. Mobil, Nuhun. motor. Nuhun. Aduh, raoseun pisan. Nah, jadi sahabat kalau berkunjung ke rumah Abah bisa titip motor di sini, mobil juga sahabat masuk di sini tuh ya. Tuh jadi sahabat biar menikmati pemandangan alam desa Kadakajaya di sini. Tuh. Enakeun pisan sahabat. Suasananya rumah Abah di sini. Nah, jadi sahabat, kita berjalan-jalan dulu di sekitaran rumahnya Abah di sini. Di sekitaran sanggar miliknya Abah. Alhamdulillah kebun sama apa namanya? Sawahnya Abah ini sangat luas. Tuh. Ini sawah miliknya Abah juga, sahabat. Nah, yang bikin berdecak kagum di sini, sahabat, di sekitaran rumah Abah, untuk fasilitas dan kualitas airnya sangat melimpah, sahabat. Tuh. Air mah tidak akan pernah kekurangan di sini mah, alhamdulillah. Wah, ini juga kebun milik Abah, sahabat, ditanamin sama bawang daun, terus ada seperti hanya sosin, terus ada tomat. Wah. Tuh, kebun timun juga di sana milik Abah, sahabat. Wah, luar biasa, sahabat. Abah teh nuju ngalares kenaon, Bah? Oh, itu jamban gitu, Bah, itu teh? Mohon. Iya, badai ngadamel musola itu kawitna ieu di kakat bade dialihkeun ka ditu. Oh, janten bade di mantan ngadamel musola teh. Tonggon saung ngapal ditu. Oh. Mohon. Ayo dapat ieu ini. Leres, Bah. Suasananya enak dan pisan. Oh, asli uwi Cilembu, Bah. Wah, jadi rajin pisan Abah mah, sahabat. Kalau memang kesibukan beliau tidak disanggar atau tidak melayani orang-orang yang datang di sini, ya Abah berkebun, bercocok tanam. Tuh. Nih, yang bikin saya takjub, sahabat, nih di pinggir gubuk ataupun sanggar Abah di sini tuh ada kolam ikan, sahabat. Aduh. Nah, ini samping rumah Abah. Aduh, enakeun pisan suasananya. Tuh, jadi di pinggir pisan area persawahan, sahabat. Pokoknya mah sahabat kalau berkunjung ke rumah Abah di sini, dijamin betah. Tuh. Pemandangan alam desanya sangat indah dan luar biasa. Nah, ini sahabat, di sini nih tuh ya, rumah sekaligus sanggar miliknya Abah. Pakai panel tenaga surya ternyata.